neneng eueuh dititah neangan lanceuk na teh. Ka imah urang euy. Kan urang memang mau ganti gawean. Geus kieu teh sok asa jauh paninengan neng mah. Kunaon cin mana make balik deui? Nggak suruput mangeunahnya mang. Cek atuh ududna ke dieu urang minta. Ieu can balik si Sadut ka mana budak teh? Neng. Na ka mana budak teh nu hiji nu dua? Naon atuh mah gerok wae. Tuh si AA teangan geus burit. Atuh mah geus gede ieu antep sabodona teuing. Tidak kolot mamelang atuh neng. Atuh mah kudu neangan ka mana? Atuh apal teuing maneng teu kudu diteangan. An teang jig ka Imah si Mocin bisi ulin ka Imah si Mocin. Tuh neng ka ditu heula. Jig tapi tong lila. Ieu kebon we aya nu belah dieu mang geus rada caang keneh euy can baturing barala. Tapi anu belah dieu balap pisan euy tuh. Kudu nyimpang heula kitu nya euy ka barudak. Ah ieu isupan ditah gawe euy kieu carana mah ye. Barala deui. Bari balik rek disamper ka imahna lah. Tapi di mana ge asa jarum cing kan euy baru lin barudak teh kitu euy teu ka denge-denge jeung teu ka ciri-ciri ieu teh sinalian mang aja ka dieu euy tapi pas di geroan kurang di mana tadi eueuh euy pas di geroan teh Paling isi mang aja mangkar es meureun. rek mogokeun gawe bogoh aning urang ge suka teh euy ngan mang aja nawa ka dieu euy tapi da ka urang ge ngomongna loba keneh cin pigawean mah tapi ku urang tadi pas ka imahna ngalewat ka imahna digorowokan eueuh nembalan. Ah, mana yang ngagorokna ke kaos ngaharewos pieu ge. Atau aing kudu ciceleuweungan mah atuh aing peres jeung gerong dut sia mah. Gatulah wang dadeuk wae ngai mana wang sampernya. Jeung cina atuh kumaha samper meh puguh digawean isuk di mana wae. Jeung samper heula we mah. Aing ngarora ya meni ka dieu na ge lah. Ning balik deui wae kitu euy. Dah balik deui aing lah. Aduh, iya mah euy, mah jalan remping kieu baeuh barudak teh euy. Duh, Dut. Nah, si Mocin gak kabalik deui itu teh, Dut. Balik deui ka mana maneh teh tuh? Anjir, heueuh nah balik deui kunaon cenah? Nah, udah sih eta masuk para pararugur bara di kita ulang teang teh. Kunaon cin mana make balik deui? Da mangajodog we di dieu aya rek balik deui mah tuh. Ah, aing teu purun aya kena ge puguhan ning. Ai mana kunaon cin balik deui? Lah, aing teu purun deut ini tadi tuna ge lah. Lah, mah masalah waras segala oge. Kehet aing ulah milik ka imah na kalah araya di dari ya geuning na keur naraon si barebel teh nya di dieu. Kehet na sia keur naraon di darinya. Jir, Cin. Jeung itu torojol Mang Ajo. Mana wi? Hari itu deula tuh ka tukang tuh geus tuh. Mang, urang tadi rekatan amang bukan nih. Rek naon kehet sia ka imah aing. Muguhkeun pigawean mang urang kita tadi dengan katenemangan hoream urang teh balik deui we. Rek naon numpunguna maneh ka imah urang euy.
pan orang emang mau ganti gawean ari pan teh jadi teh gawe teh emang kumaha teh. Kebeneran tuh orang tadi mesti berang-girang ningali di tutung barala deui can di bawah deui kebeneran kayak isuk mah sekalian lah garawe we. Ingat tuh mang lah sabatan lama yang urut mes semangat lah. Harus sih ya sok rarieuh teh gaweana ge acan geus minta udud. Atuh mang ulah waka ngurusin pigawean nya udud hayang udud ya kopi geus aya. Anjir, skenarieun saria baru duit euy mereuli kopi biasana ge tara. Hari amang kain ngahina teh manis sok bebeakan kopi mah aya tuh mang kebeuli urang oge. Teu boga sote duit mah, ari kopi mah aya teh mah babalatak. Aya tarik ka aing bahasa eta sadut ka aduh. Mang ari anu pokona di belah mana mang pegawean teh tuh? Nu aya tangka mohon ieu di belah tonggo di dinya da deui anu boga tangka mohon ieu ti urang saha deui batur mah barogaeun atuh. Aya reus pisan mang eta ngomong teh. Oh, tapi ra boga tangka mohon itu si kikikat agusan kitu aya ge. Pan aing malin Agus sadut pan urang mah eta ngabejakeun teh pedas ciri tangka mohon eta nu urang gitu maksudna urang mah. Oh, eta mang geus lah mang engke urang isukan digawe mang ka ditu. Cing atuh aing minta saragot mah kopi aduh. Kana angsan ti tadi can mangis kopi. Aing mau gawe di poyong. Aya tinggal surukut mangeunahnya mang. Cik atuh ududna ka dieu urang minta. Iya kira ge aing minta kopi saragot meni kudu dihilian ku udud sagala. Pantengeun amang teu dari ngopi jeung ku udud mamang. Ya loba di aing udud mah ya tah tenang gandeng semua penting omong lah. Si amanya peken wae. Bisa tuh di tayang. Dengan itu udah teu jauh. Perkeun Tuh aing paruguh kitu mah nya, urang ek balik heula atuh nya. Kewe kade isuk omat langsung we ke kebonnya. Oh mang kadenya mau opieun mang. Ya macan ge acan geus barang hakan we lu pikirkeun teh lain gawean. Geus atuh aing ek balik heula aya namanya. Kewe kade isuknya. Kade di jalan mah. tuh naon didinya cik emak kira balik. Dut, itu ada di mana? Si nenek kegerowan tuh. Naon neng? Main mata kawar cicing gurawak-gurawak wae. Tanya mah pokoknya emang kira balik we cik emak. Tong gitu sadut teh adi mana yang membatasinya itu gurawak-gurawak teh. Nya rudat ka aing lah. Sadut lamun gurawak-gurawakna ka urang mah daek langsung disampeurkeun ku urang mah Dut. Kahayangna sia make da dibere jalan. Naon atuh neneng? Bro, tinggal sampeurkeun tong hari juga gandeng lah. Yuk, Bro. Kan tadi si emak geus ngoreng lauk kira dahar. Gampang dahar mah ana ge can lapar. Urang mah lapar Dut itu Dut. Mantap we ka imah sia teh. Aya laukna geus digoreng kitu neng. Geus goreng lauk mah geus ingat tadi ge. Syukur aya geus digoreng mah ke sakedeung deui balik. Orang balik, orang rek dahar heula. Atuh hayu mumpung aya si nenek di imah mana? Iya, awal DP omongan udah obrol neneng we jeung si neneng. Oh iya betul lah, mari ya. Ayo tuh. Aya tuh neng orang balik. Lah neng mek di dieu lah. Lakon kita balik maneh mah. Tuh aya geus kieu teh sok asa jauh paninengan neng mah. Bapak geus eueuh hirup kieu wae. Iraha teuing mah nya.
sangusin yang gogorowokan wae tadi akar cicing di ditu teh. Geus aduh tinggal dahar maneh mah ulin teh meni sok ka malinaan. Teu ka mana-mana mah jeung barudak kiluan di ditu. Sok geura dahar heula ari si Neneng ka mana? Di ditu si Neneng mah kebiuk ke batu tengker naon. Cicing Hi anu neangna kalah ngalelep. bayalah mah ada barang kene ieu. Heeh karep atulah kumaha maneh we. Hayang dahar heula lapar. Dahar mah. Korea mah urang masuk geus da, geus warareg urang mah. Waduh, turang magis dahar heula tadi. Oh syukur balina ge meh sangut teu beak kumarane. Blog apal aing eta tawar gatra eta mah. Sosan ieu teh ulin ka mana? Di mana di tah neang teh kalah ngalelep. Ieu kalau mana batu kot ka reso. Enggeus segera ka imah geus burit. Mak,